Ya, assalamualaikum sampurasun. Tepang deui dina video bagian kedua dina bab sisiniran. Nah, dinten ayeuna urang ngabahas ngeunaan wawangsalan. Kanggo kompetensi dasarna masih siga anu video kahiji. Ya, nyaeta memahami dan mengidentifikasi bentuk struktur teks, aspek kebahasaan dan fungsi sosial puisi sisiniran, sarang mengekspresikan sisiniran dalam bentuk tulisan dan lisan, misalnya melalui poster, meme, atau tempat sindir dengan memerhatikan struktur, ekspresi, dan lentong kalimat. Oke, satu acan dilajeng tong hilap, ieu unsur dina puisi Sunda atau napi dina sisiniran, ya, nyaeta aya pada lisan engang jeung purwakanti. Tah, kaopat unsur ieu teh hidup kudu tos apal kumaha cara milarianana, ya, atanapi kudu apal palebah-palebah mana pada lisan sareng purwakanti siga kitu. Oke, dilajengkeun. Nah, minggu kamari urang geus ngabahas ngeunaan rarakitan jeung paparikan. Nah, dinten ayeuna urang ngabahas ngeunaan wawangsalan. Oke. Jadi nu disebut wawangsalan teh nyaeta ciri-cirina nu kahiji ieu. Dina sapada diwangun ku dua padalisan. Padalisan kahiji cangkang, padalisan kadua eusi. Tah, wawangsalan beda jeung sisiniran oge jeung maksudna jeung paparikan ngerarakitan anu kamari. Ya, lamun kamari mah aya opat padalisan, tah wawangsalan mah ngan dua padalisan. Salajengna unggal padalisan diwangun ku dalapan engang. Tah ieu mah sami keneh nya. Jadi sapadalisan teh diwangun ku dalapan engang sami, ya. Salajengna tah ieu ye, bagian cangkang mangrupa keterangan ngeunaan hiji barang atawa hal. Eta barang teh kudu diteangan tina salah sahiji kecap anu sorana anu aya dina bagian cangkang. Nah, jadi ieu ciri-ciri anu khusus keur wawangsalan bedana jeung sisiniran anu kamari, rarakitan jeung paparikan. Nah, terakhir, wawangsalan teh henteu beda jeung tatarucingan atawa teteguhan. Anu jawabanana diwangsalkeun, disumputkeun, disamunikeun dina salah sahiji kecap anu aya dina bagean cangkangna. Eta sababna wangun saperti kitu disebut wawangsalan. Tah, jadi numutkeun ciri-ciri anu kaopat wawangsalan teh ciga tatarucingan cenah teteguhan, ya. Kumaha bentuk wawangsalan teh? Nah, orang tingali wae kanu contoh supados langkung jentre. Contoh wawangsalan. Tadi diwangun ku dua padalisan, ya. Jadi padalisan kahiji cangkang eta anu dipasihan warna beureum, teras padalisan kaduana eusi. Eta nu dipasihan warna biru. Ya, salajengna bagian cangkang mangrupa keterangan ngeunaan hiji barang atawa hal. Eta barang teh kudu diteangan tina salah sahiji kecap anu sasora anu aya dina bagian eusi, ya. Nah, bagian cangkang teh keteranganana atawa pertanyaan tinu wangsalna, ya, ngeunaan hiji barang. Urang baca heula, belut sisit sabah darat. Nah, lamun di bahasa Indonesiakeun kira-kira belut bersisik berjalan di darat. Nah, belut bersisik terus berjalan di darat. Nah, kira-kira naon, ya. Nah, bagian eusina eta aya clue atau aya petunjukna, ya, anu saengang atau sami jeung jawabanana hampir sama pengucapanana, ya. Didinya aya kecap kapirarai, ya. Nah, jadi wangsalna orai, ya. Belut bersisik berjalan di daratnya eta kan orai jawabanana. Nah, jadi wawangsalan teh henteu beda jeung tatarucingan atawa teteguhan anu jawabanna diwangsalkeun, disumputkeun, disamunikeun dina salah sahiji kecap anu aya dina bagian cangkangna. Eta sababna wangun saperti kitu disebut wawangsalan, ya. Nah, jadi unggal padalisan diwangun ku dalapan engang. Siga kamari ieu metodena tiasa nganggo anu nganggo tabel siga kieu, ya, supados gampil ngetang engangna siga kitu. Ya, lejeng ayeuna nah pek teguh wawangsalan ieu dihandap. Nah, urang tatarucingan heula. Kan tadi wawangsalan sami jeung tatarucingan. Nah, ayeuna urang coba aya opat wawangsalan di dieu urang coba teguh. Nu kahiji, kulit cucuk, buah seungit, ulah loba ngadu bako. Nah, kira-kira jawabanna naon? Oke, urang pasihan
petunjuk atau nepi clue ya. Tah didinya aya ngadu kulitna cucukan terus buahna seungit, kira-kira naon tah buah naon nyata wangsana kadu atau durian dina bahasa Indonesia nama ya. Salajengna anu wajib 5 waktos koma urang ulah lat. Nah, anu wajib 5 waktos naon ya kira-kira dinu pada lisan kedua orang tinggal koma urang ulah lat. Nah orang tinggal di aya kecap lat wangsalna sholat ya, kan wajib 5 waktu ya keur urang Islam ya gitu. Salajengna tarigu dicampur sayur. Nah, sok dibayangkeun lah tarigu anu dicampur jeung sayur naon kira-kira. Terus omat teu kenging ngabala tah pilarian kecap anu ciga anu aya di bayangan hidup tarigu dicampur jeung sayur omat teu kenging ngabala. Nah di dia cirian ngabala jawabanna naon kira-kira tarigu dicampur sayur ya, jawabanna bala-bala ya. Nah, komo jeung cengek maraoseun ya dituang sareng cengek ya. Oke terakhir inuman loba warnana diajar cing soson-soson. Tah ka inuman anu loba warnana terus diajar cing soson-soson aya kecap soson-soson. Nah wangsalna nyaeta orson ya. Oke, salajengna ayeuna moal dipasihan clue tapi hidup ngajawabnya lira ya. Coba. Nu amis balad cakwe ulah sok di dinding kelir. Jawabanna kira-kira naon? Ya, jawabanna odading. Ya, didinya aya kecap di dinding kelir. Kan balad cakwe, odading sok ting cakwe nya. Nah, isi ya kieu. Oke, salajengna buah beut siga bentang hate abdi kumareumbing. Wangsalna kira-kira naon? Ya, buah anu siga bentang, anu bentukna siga bintang nyaeta balimbing, eta aya kecap kumareumbing. Ya, hampir sama jeung balimbing. Ya, gitu. Salajengna ngampar lawon keur tepan mugia getol ibadah. Nah, naon ye kira-kira? Lawon teh kain ya. Netepan teh salat. Kira-kira naon ya? Ya, wangsalna nyaeta sajadah. Sami pengucapanna sareng ibadah. Ya. Nah, salajengna kanggo mastaka pameget poma ulah sagawayah. Nah, naon ya jawabanana? Ya, wangsalna nyaeta kopeah. Sami sareng kecap sagawayah. Pan kanggo mastaka pameget kopeah, benernya. Nah, gitu. Nah, jadi tiga kitu nu disebut wawangsalan teh. Jadi sederhanana nyaeta pada lisan kahiji mah patarasanana keterangan ngeunaan hiji barang ya. Keteranganna jentrekeun hiji pada lisan eta ngaliwatan 8 engang ya. Terus anu kaduana pada lisan kadua pasihan petunjuk atau clue ya tinu salah sahiji kecap nu aya dina pada lisan kadua ya siga kitu tah eta engke jawabanna wangsalna siga kitu wangsala. Nah jadi engke dina pangajaran salajengna hideuk kudu tiasa ngadamel wawangsalan paparikan jeung rarakitan. Kumaha carana ku bapa tos dipasihan terang ya ciri-cirina siga kumaha. Terus kudu murwakanti jeung sajabana mangga eta dipelajari deui ya. Dina pangajaran salajengna urang lebet kanu praktek ngadamel wawangsalan. Oke siga kitu ya. Hatur nuhun sekali deui kana perhatosanana. Mung sakitu pangajaran ayeuna mugia aya mangpaat kanggo sadaya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.